Orang lain yang lah tuh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kami Cieneng TV. Dan kami akan menyaksikan di acara podcast Cieneng TV. Benar tuh, Bang? Iya, sip. PRT. Kumaha ya orang daramang mak. Alhamdulillah sarira madamang. Damang ya. Ya mong saku wae ye pedah PPKM penginten. Sarua pisan eta ge. Lieur euy. Karep lepasnya lieur. Diperpanjang deui aduh musingkeun eta mah. Untung can boga pamajikan. Singkatan PPKM teh PHP-keun pamajikan kami toha. Aya Jawa aya tawak. Musingkeun Pisan pasti eta mah. Jadi kumaha orang jang Cieneng TV ya. Channel karupna. Insyaallah kapayuna lama panginten nya pamitos barudakna nyalar sel deui sareng rekan-rekan atau sariap uang ngadamel di konten gitu tos lami tos aya kanu setengah tahun gitu nya aya geus leuwih satahun geus ulang tahun deui satahun nya kawa ngarayakeun sabari ngarayakeun ieu teh non teh anniversary setahunna Cieneng TV sugan urang uang numpang atulah sugan ke duit lama neangan gitu ulah neangan kudu lama kumanya patungan kumaha ulah patungan nya saboga-boga urang bae nya sarua jeung patungan lain patungan kitu-kitu keneh jadi nya haraos kieu teh euy hayang saya tuh euy bocah cai acan di tadi yang kalau ge Pak RT aku nu kieu torpedo power app urang make kopi euy kopi urang mah kopi aja lah tapi kopi bari udud teu naon bari udud mangga teu naon lah nyal sewenya kalemnya nyal sewe di dia mah sip mangga sing nu sanes oge bisa nyal di dia ngopi bari udud lah teu ieu nya teu karasa teh jol geus satahun di kitu 2018 berarti tos duanya erek 2 tahun bade 2 tahun gitu lebaran ke lebaran puasa ke puasa Bang Toyib gak pulang-pulang gitu ya Bang Toyib nak oh Haji Kuca Bang Toyib lah Haji Kucang kayak undang tadi ke podcast itu Haji Kuca lah Paji mana Haji Kuca itu Haji Kuca itu Haji Kuca ya Haji Kuca ya ya kadia kopina lah dicandak ya di kopina ya aduh pokoknya mantap si kopina di dia mah aya si kopina tak ya kadia ya hilian pira aku power app RT ya aduh aing iya damang tapi Pak Haji urang reuni teh aja budak damang Pak Haji iya budak damang Paji kayak ngadamel di kontennya uang pamitos nyalse uang raramean deui insyaallah kayak tahun payunnya tahun payun bulan payunan we bulan payun kudu eta mah kudu naon ulah makat deui karab kade kan ke PPKM keneh nama teu bisa mangkat minumlah kopinya yuk Paji ditampi Paji batur gawe urang ngopi ngeunah euy Alhamdulillah. Gawe wae beungaran teu nya aduh ngopi. Mudah-mudahan sarehat rekan-rekanna sareng sadayana pamudah-mudahan aya tinu kalancaran kami anu nuju nyaraba singgera baralik be bisa ngaliwat bisa ngopi dia oge ya bisa ngopi aduh an kadewa eta lamun anu benang corona duh ulah wara balik ning cicing we heula di dinya cicing heula kasina diisolasi heula ku negara ituna ku negara jauh-jauh ting ku negara puskesmas we lain mah pariksa ka puskesmas geus disuntik vaksin can urang euy urang mah geus 2 kali kapan aya vaksin teh virus eta teh vaksin bet virus ngeun ari vaksin teh virus kena lamun urang di tes swab pasti kena virus kena naon sih
Karena naon ngaranna teh nya? Naon? Kapan naon sih? Virus. Virus. Urang teh daspan virus. Nya. Ai vaksin virus gitu. Virus kan? Kanjang virus kan vaksin teh? Jang virus. Tah urang teh Penangkal virus lain kan berarti nya. virus. Berarti Jadi penangkal ditangkal. virus. Kanggo sadaya warga Cidulang sareng warga Kecamatan Cikijing anu teu acan divaksin mangga kantun daftar ka desa masing-masing. Pamit teu ka desa ka puskes desa. Biasanya. Soalnya kanggo mencegah penyebaran COVID-19 pamudah-mudahan wabah ieu enggal-enggal rengse Amin. tiasa beraktivitas seperti biasa di teh. Tapi eta cek wapres kumaha cenah eta euy. Teuing euy. Aya cek wapres eta vaksin teh wajib vaksinnya. Cek menurut agama kan teu apal kan. Aya hadis teh teh. Nyari urang mah non teh manusia biasa mung cuma tiasa ngaikhtiaran ku eta vaksin pamudah-mudahan ku pamitos divaksin teh mah jauh tinu panyakit nu kitu lah. Ya pastilah eta mah meureun. Ya Allah tamalah. Bener cobaan teguran. Matak sing areling dunia teh geus kolot ieu teh. Ripuh. Ngomong ripuh. Ripuh. Ableh. Ableh pisan. Ieu teh bahasa teh bahasa naeun kitu tah. Bahasna mah urang ngajakeun podcast ieu. Jadi ke urang teh ngundang saha kitu teh anu boga masalah naon ke. Siap. Jadi Ceneng TV teh tos ngagaduhan podcast. Mangga kanggo anu teu acan di subscribe heula, di like, di komen, sareng di share gitu. Nya mangga. Panginten bilih teh mah anu teu acan gitu mangga kantun tingali we tinu YouTube channelna Ceneng TV. Kamari ge urang geus nyieun status podcast Cenengnya. Terus aya nu nge-DM. Eta di mana studio cenah teh podcast. Ya udah atuh cenah urang ke kadinya atuh hayang urang boga masalah cenanya. Boga masalahna kahirupan jeung awewe kitu tah. Aduh aing. Kumaha tah awewe di awewe deui nya. Awewe deui. Tapi geus kajen lah. Mudah-mudahan ke sugan ke kapayunan lama urang teh tiasa ngundang santeuna anu lingkungan desa pantar Saha ibu kuwu aparatur desa cobaan lah. Mohon sareng masyarakat desa sareng nya intina lama tokoh-tokoh masyarakat di desa Cidulang sugan insyaallah kapayunan lama tiasa diundang kurang kadenya. Biasa wae lah urang mah kudu pisan diundang biar transparan gitu kan biar nyaho nya biar nyaho ge. Anu jalma awam teh be nyaho nya. Heeh. Me diundang teh kan itu teh transparan ke urang di-sharekeun nya. Sugan gitu bisa datang ka dari ieu kitu pamit aya halangan teh mah. Oke mudah-mudahan lah. Punten Bu nya. Aduh punten ya Bu ya. Para desa punten nya. Kanggo ka aparatur desa sareng ibu kuwu sareng reng-renganana pamudah-mudahan pami aya waktos teh mah ku abdi sareng ku rekan-rekan diulam kanggo ka podcast Ceneng TV. Kan pamit kanggo temana teh mah kewe tah dibadantenkeun deui penginten nya. Nya teh mama dibanten lah pokona eta. Beh raos teh gitu. Damikeun deui berarti nya. Soalna ieu di sigana teh gitu sakecamatan Cikijing nu aya podcast kan ieu hungkul gitu. Sigana teh nya mudah-mudahan aya we di dieu pertama kali sadesa sakecamatan Cikijing sigana teh ieu gitu. Podcast anu tapi ningali teh aya sih di Mimio geus aya podcast gitu. Nya Mang Joy nya aya Mimio nya. Di Mang Joy aya. Oh, aya. Sip. Aya. Berarti urang kadua atuh nya. Urang kadua. Cuman itu mah jang podcast naon nya. Jang promosi sih. Oh, jang promosi. Berarti itu mah khusus makanan gitu. Ai urang mah geus we naon we kitu tah baru ke masalah datang ka dieu gitu. Diliput urang mah kitu diliput. Bari udud wa. Bari udud we kalem urang.
Mang arudud atuh arudud. Ayo. Kopi lah kopi. Kopi Mang. Kayak di jin anu tipu detik ya. Malas detik we jangan IG story-na. Bong. Ada live YouTube IG. Ente, geus ulah live. Kayak mah wang tangtukeun tema pembahasanana gitu. Nembe ieu mah nembe ge pami ieu teh mah pembukaan kenalkeun podcast cenah. Kayak insyaallah diresmikeun nama panginten ku manajemen Ceneng TV. Nya sareng ku rekan-rekan Ceneng TV panginten lah. Beh raos gitu. Sugan-sugan atuh pami aya milik rezeki teh mah motong-motong tumpeng sareng entog. Entog nama ting nu sawae nu aya cokot. Cokot ya. Nu cuyani itu cokot ke. Duit mangke panderi gitu. Cokot we entog lah. Ulah entog euy. Itik. Malah kerasa anjir. Itik. Ari itik jeung entog sarua teu. Itik mah pan bebek lain gitu, leutik gitu teh. Itik itik entog teh itik teh entog teh bebek. Itik mah nu pangna kitu yang entog mah kieu pangna. Bener kan? Sugan wang bari liliwetan gitu. Urang hadorohan sesepuh Ceneng TV sakaruhun. Pamudah-mudahan orang aya di nulindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Disarehatkeun, diwararaskeun. Dimilikan rezekina. Amin. Amin ya Allah. Auzubillah. Ngadoa mah kanggo ngadoa ke ku abdi disanggakeun ka Ustad Opik. Ustad diantos ke di podcast Ceneng TV. Bahasa Inggris ngopi kan. Tapi aing tisuk tadi susu ayeuna tadi teh gelas. Ada kopi aing kumaha ieu? Malah kana beuteung euy. Power app. Terpedo deui tah. Oplos ieu mah dioplos we nya euy, pusing euy. Badak eueuh ayeuna mah peda euy. IOC kudu dalam bae teh. IOC. Tapi eta nu aslina nu aya capadakan. Ingat kada teh IOC minuman IOC gopean. IOC. IOC. Jika teh gelas gitu. Siga power app gitu tah. Warna bodas nya. Lain dat teh. Oh teh. Teh. Siga teh gelas IOC gopean. Keur iraha eta tahun sabaraha eta mun aja? SD atuh ke SD kene 2000 2002. 2002 tuh 2000 genep 2007 2008an bener lah 2010 kandap meureun. Nama ganti loba merek anyar euy, Power App, Torpedo, teh gelas, Monty, Oki Jelly Drink. Sampai ka ayeuna nya nepi naon sih eta teh? Enjing sarapan energen. Siang-siang sarap ngamuh Oki Jelly Drink. Sore-sore ngamuh mie gelas. Wangi ngamuh Proma. Ayo dah ira anjing. Menahan lapar kapan lain? Pan energen menambah stamina. Terus Oki Jelly Drink menunda lapar. Mie gelas. Non lain mie gelas, non teh gelas. Iya teh gelas. Mie gelas bener mie gelas. Mie seribuan tehnya. Pentingna ku Promah gitu. Bete seueul meureun. Bete boga mah. Kata madang tisu tapi kan kapeuting. Aya nu kitu emang geus ulah dahar Efek PPKM eta teh aduh kanggo pemerintah pamudah-mudahan PPKM tong diperpanjang teh. Pemerintah bae. Lieur soalnya yang ngalah duit teh euy. Pemerintah yang mengakak sakebon anjir. Musingkeun anjir. Tos panginten kanggo pembukaan ya Mas singkat lain pembukaan mengenalkan percobaan sareng pengenalan kasuhun katampi kesadayana mudah-mudahan pisan ya mohon
Sok tinggalin kayak dina jeneng atuh eta dina. Tos wengi euy. Tos jam. Jam lagi we eta. Kan benar atuh. We biasana geus jam pae dipapake. Ingat kene jam kulit kurang bulu cara ge pan baheula mah. Sakitu nu kapihatur kirang lebihna nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelatosan.